Hirup aya ku genah kieu. Boga kanyut hiji, pamajikan dua. Asa di surga dunia hirup teh. Papa. Keur istirahat, Pak. Nya mah biasa we keur menikmati hidup. Kumaha atuh, Pak? Rek pangadamelkeun kopi moal. Apa wae aya salah kecan ngopi teh ah. Nya entos atuh, ku mamah urang pangjieunkeun ya. Tapi kela pasti ya mamah aya kahayangnya. Papa meuni apalan wae. Sok atuh, hoyong naon mamah teh? Pak, kewe ngobrolna tos beres minum kopi. Nya geus atuh ari kitu mah. Nya atuh, Pak. Tapi mamah bari mandi heula nya, Pak. Bae. Nya sok bae kan ngalah leuwih geulis. Si Papa mah bisa wae. Sia. Assalamualaikum. Par. Alah, Gusti. Waalaikumsalam. Dan, sok ka dieu ka jero Dan. Rujit sia bako, panangi itu di jero. Sok busa basi pisan ah. Mun ambek kitu sia teh sigan tara heureuy wae. Tumen maneh aya naon euy ka dieu? Tenang naon, Par. Hayang ulin we atuh, geus lila ulin ka imah maneh. Oh, atuh. Tapi aing mah euy, asa teh percaya ukur ulin hungkul mah. Pasti maneh rek nginjem duitnya. Henteu, Par, aslina. Par, ari pamajikan maneh ka mana? Tuh, pemajikan urang mah keur mani. Emang aya naon kitu nya pemajikan aing? Aya Dadan. Sugan teh teu aya tamu. Nyame, ieu biasa we silaturahmi. Dan, sekalian lah tuh nyen kopinya. Kalau urang aya batur. Ah, bae we, Par, geus ulah. Tadi geus ngopi di imah, nuhun pisan, Par. Oh, nyanggeus atuh. Lainnya, hirup pujangan masih gana di kopi oge kusorangan. Ah, kusorangan we, Par, da geus kusaha deui atuh nu panginyuhkeunana. Matakna gerak kawin atuh Dan ngerain panginyuhkeun. Mantak orang ka dieu teh, Par, justru rek ngomongkeun eta. Cik atuh mah pangangankeun awewe keur si Dadan. Karunya hirupna ngabujang wae. Papa, pan tadi teh mamah teh rek ngobrolkeun eta. Ngobrolkeun naon ari mama? Eta, Pak. Tadi mamah rek ngobrol teh, mamah rek kawin deui. Tah jeung si Dadan. Waduh, teu salah sia eta goblok ngomong teh. Goblok cucunga sia. Aing kurang naon ka sia, ayeuna rek kawin jeung tangkurak sia. Cik, boga otak sia teh. Nya teu salah atuh, Pak. Kan ceuk papa ge karunya ngabujang wae. Sing eling sia teh. Yo, aing teh hirup keneh. Sia rek kawin deui. Goblok sia. Hah? Nya moal atuh, Pak. Kan kopina ge geus diracun ku mamah sakedeung deui ge. Papa maot. Diracun. Ini alasannya. Lebok anjing modar. Aduh, meh hampura kaganggu ya. Naon ari maneh? Sina aing jangar meh euy, terus bawa kurang aya huisan, padahal urang teh ora kene. Ih, da sirah mah atuh pusatna pemikiran. Sering dipake atak pantes huisan oge. Gening bulu dihandap mah teu huisan meh, padahal sering dipake. Ai! Nyawa atuh da nu handap mah pusat kenikmatan. Ya, mana kan teman terbaik aingnya. Urang hayang curhat atuh ya. Sok curhat naon paciak mah disukseskeun pokona malah. Kieu ya, urang teh kan geus umurannya. Teu si kolot mah. Tapi urang era euy di lembur, soalna urang can kawin. Nya kari kawin atuh sia, lalaki loba. Heueuh si loba. Tapi kan urang teh neangan anu dewasa ya. Kumaha nya carana? Nya gampang atuh meh. Mana we ini kan tukang cukur.
Mun mainna 20.000 berarti geus dewasa. Mun mainna 10.000 berarti budak kene. Lain gitu konsepnya Cia. Cenanya si Cian teh. Orang mere buru urut ngurus manuk. Lalila teh. Anjing iya. Me, mana sing bener? Hah, dari mana datang-datang juga omek-omekan? Mana nu balik ngurus manuk teh, Bal? Kurang mah geus bener ngurusna, tinggal nungan buruhna. Sok adikeun bayar. Lain datang-datang juga amek-amekan. Bener kumaha tuh tempo manuk aing pae? Da emang bener pae. Kan tadi kurang di mandian, terus rek dipoekeun teh panon poe. Nya geus we kurang diperet, betere garing. Pinter kan urang? Mana meni serius wae nempo HP teh. Batu ngobrol diantepkeun. Ih, iya urang keur ngerjakeun tugas adi urang. Kan era mah sakola teh daring. Oh, nya. Ayeuna naon sakola teh kolot lain budak. Cik tugas naon kurang bantuan. Eta tentang ngesian esai tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tuh. Salah tuh, kudu make BH. Alah sia, nah mana nyaho urang teu make BH.